Rabbunallah, Allah pangeran abdi nu serba maha teh. Ibu dek ngantunkeun bumi teh kumaha tuh? Kedepruk salat dek init disebut salat safar. Pok bebeja kanu bogana ya Rabbana Gusti teh pangeran abdi. Ka jelema ge bade dipihapkeun ngan jelema masuk nunutan. Ieu rompok teh kagungan Gusti dipibanda ku jisim abdi. Abdi mah sekadar bezi terhak guna pakai. Abdi bade mios titip ya Gusti, rorompok kagungan Gusti diwangsulkeun deui ka Gusti supaya dijagi ku Gusti ulah aya nu coceng. Abdi rek mios engke di mana abdi wangsulkeun deui ka jisim abdi kalayan ridho Gusti. Mun diganti mah ku bahasa agama jrut kaluar ti bumi, asyhadu bima syahidallah wastaudiullaha hadhihi syahadah wa hiya indahu wadi'ah. Jrut turun blang atina lega percaya cek salaki indungna geus dipihapkeun karona parantos malah leuwih ti karona ka Allah ge geus dipihapkeun. Osok ibu mihapkeun ka Allah can urang aku di dieu oke urang mimitian. Malah lamun aya pamajikan anu tauhidna kitu sok dibantah ku salakina sagala ka Allah teuing kitu. Ka jelema da ieu teh di alam dunya pokna teh eta teh setan euteup ka salaki. Sok amek teh atawa lamun budak gering nya dokter nyageurkeun. Ari nu maha nyageurkeun saha? Allah Subhanahu wa taala. Eta gedena ati sararea pun anak we udur lamun ngesumping teh dokter atuh anak sim kuring eta ngan hiji-hijina deui ipis iman teh hareeng budak teh anak ngesumping dokter da asana mahan atuh dada teh waduh adi tas ngadoa mah kecing dek cek pribados kapun bojo pak enggalkeun dokter panggil keke kami dek laporan heula ka Allah dek salat heula ih hantem salat geuwat dokter tapi kata percayaeun eta teh pamajikan kiai siga kumaha pamajikan bangsat nya. Bawa anak ka dokter bawa anak ngadeheus ka Gusti Allah bejakeun ka dokter bejakeun ka Allah. Ya Allah pun anak udur amanat Gusti abdi teh nyaah ka manehanana kanyaah teh pamere ti Gusti kumargi sakitu paparin kamatihan ieu dokter ku Gusti paparin ketepatan dina ngubaranana ku Gusti bebeja. Ibu nganyuk artos kata tangga keur genting da di alam dunya mah ukur boga jeung teu boga pan keur teu boga mah unyak anyuk kabeneran tatangga teu sopan pan sok nyeri tapi kapok awas ya dibejakeun ku aing kasih anu entong mending ka Allah bebeja mah bebeja ka jelema macan puguh nulungan kedepruk salat pok ngomong Rabbana jisim abdi kadempet ku rezeki tatangga tapi keteu mercaya malah ngahina entong didoakeun goreng teu meunang umat Nabi Muhammad ngadoakeun goreng doakeun sing hade tambihan deui rezekina sing ageung keur eta jelema tapi barengan ku kasolehan Gusti watir abdi paparin ku Gusti nu ageung bari segema keur jisim abdi eta teh lapor ka Allah bebeja Rabbunallah bongan Allah geus di aku pangeranana atuh sagala ge kudu dibejakeun ka Gusti Allah boga susah bejakeun ka Gusti Allah boga bungah bejakeun ka Gusti Allah tah lamun geus kitu jaminan ti Allah kakara datang keur nu iman istiqomah mah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun boro-boro dilanda banjir boro-boro didatangan ku kamiskinan boro-boro didatangan ku penyakit kiamah oyag-oyagan dek ngagebruk jelema nu iman istiqomah mah seuri we pan urang masalaki telat datang ge geus garosing sat sanes nah kamana atuh ujang bapa maneh teh ari pek salaki dangdan sore-sore ganti baju nu boga mobil naik mobil nu boga motor naik motor pan ibu teh geus muring ka Kebul Punuk ari bapak sia dek kamana ngan unggal we teh dangdan we kan kitu jelema nu iman istiqomah mah tara gigi began tara naon sababna sabab boga dunungan nu maha tinggi jeung maha bager Allah Rabbul Alamin tapi si bapak bedegong di bumi cek ibu teh kieu awas ya bapana kami dibejakeun ka Allah
lamun iman sieun da urang mah sieun keneh ku dukun buta huruf parnya simkuring kamari tas ngaji ti Cianjur Pakidulan aya kebon jeruk 1 hektar teu semplak daun-daunna acan ditanya ku simkuring cente itu meni aman kieu ari di dieu eta jeruk eueuh nu maling oh moal di dieu mah Pak cente naon sababna margi aya abah ari geus kitu kumaha lamun aya nu putak petik kanu batur kuno boga kebon teh langsung diwartoskeun ka abah harita keneh melenung beteungna tapi kasieun dibejakeun ka abah nah ari dibejakeun ka Allah teu sieun pek sing peurih ibu bejakeun ka Gusti Allah Islam ruksak bebeja ka Gusti Allah Gusti Islam diruksak kudu ngewaeun bejakeun pan osok kunut nazilah lain urang eta teh bebeja ka Allah teh kudu keung jelema lamun geus kunut nazilah dahareun teu aya bebeja ka Gusti Allah rezeki boga bebeja ka Gusti Allah anak gering bebeja ka Gusti Allah anak cager bebeja ka Gusti Allah ulah resep bebeja dina waktu susah hungkul tapi kudu daek bebeja dina waktu bunga lamun kitu fala khaufun alaihim moal kaentepan ku panyakit sieun di alam dunia walahum yahzanun moal keluh kesah moal bimbang moal resah sabab boga dunungan Allah Rabbul Alamin lamun ibu kagungan tatangga jadi hansip leungeunna segede suku tanagana sakali numrag sakuintal pansok lega hatinya mun aya budak burong teh awas jadi bejakeun ka sobat aing atawa ibu kagungan sobat nyobat jeung gubernur misalna da ngadadak ngagedean awak teh naon sababna awas ya lamun RT ka aing ngunghat dibejakeun ka gubernur tapi can aya umat Islam nu gede hate lantaran boga Allah can aya da ulah sieun nu boga Allah mah ulah dibejakeun sia ku aing ka Allah lain euy menta tali sapatu we bebeja ka Allah bejakeun sia ku aing ka Allah ceuk ibu teh jelema nu iman lamun geus nempo jelema nu iman deui bebeja ka Gusti Allah sieun tah mun ibu datang nu musafir ku ibu kahina celak ka cimatana ka dieu sing sieun tah cimatana ngomong ka Gusti Allah awas Dasim kuring mamun pun bojo keur dipapatahan ceurik harita keneh kontan ganti ceurikna ku seuri lamun teu bisa nyalurkeun cimata ceurik ka Gusti Allah menta hampura nu matak limana nyeri ati ngecelak cimata geuwat wudu cong salat Gusti pengkolkeun hate abdi ulah ngadawakeun goreng ka batur sing pinter nyalurkeun cipanon istiqomah nyata susah ngadongengkeun we istiqomah mah ancegna atuh da hese neangan bandingna siga angka 8 mah datara robah dibanting-banting ka mana-mana ge anger beda jeung angka 3 angka 6 angka 7 anger hiji kali 8 geus puguh budak ge nyaho 8 2 kali 8 18 disebut mah 18 teh da angkana mah 8 jeung hiji pan dijumlahkeun mah jadi 8 le 3 kali 8 27 ari 2 jeung 7 8 4 kali 8 30 genep ari 3 jeung genep 8 anger 5 kali 8 45 ari 4 jeung 5 8 5 kali 8 genep kali 8 50 4 ari 5 jeung 4 coba 7 kali 8 genep 10 tilu ari genep jeung tilu 8 kali 8 80 hiji ari 8 jeung hiji 8 kali 10 80 ari 8 jeung 0 cucungik angka 8 mah weh dibanting-banting ke mana-mana begitu jadi nu yakin boga dunungan Gusti Allah bari eta kayakinan teh anger kaangranana didesep ku kalakuan ibadah salat ngaranna ulah leutik ati fala khaufun alaihim walahum yahzanun moal gedag keanginan jadi lamun ibu di bumi gagaleongan wae manah eta teh imanna encan istiqomah